Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 53. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana ieu teh pamirsa tina kolom pangalaman para mitra. Judul nu kahiji Bongan Kuring. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lamun kuring ngadenge atawa nenjo anjing pasea jeung ucing, sok inget kana pangalaman zaman sok resep ngurek. Harita teh kuring boga anjing, ngaranna si Tablo. Kacida hidengna jeung daekan kana moro teh. Hiji waktu pas sore kuring jeung si Tablo ka sawah rek ngurek. Dumadakan dina galangan aya ucing ngadepong bae, jigana keur ngintip beurit atawa bancet. Kuring pangangguran, si Tablo dihucuhkeun sina ngudag ucing. Maklum si Tablo daekan, teu talangke deui jegug bae si Tablo ngagogog bari ngudag ucing teh. Ucing teh bangun sieuneun pisan, nyangerengan bari awakna murukukung. Jigana bae neangan jalan pikeun lumpat atawa tatangkalan pikeun naek. Kuring tonggoy, lalajo ucing keur silih herengan jeung anjing. Ucing cungas cingeus, rek lumpat. Nah, ari barabat teh ucing lumpat ti paparetot mapai galengan anu ditincak ku kuring. Ari sugan teh moal naek. Nah, ari terekel teh naek kana awak kuring. Ngadaplok bae dina punduk. Sukuna ngaranggem sirah kuring. Ari huluna dihandap nyanggerengan anjing. Si Tablo ngagogogna beuki tarik, malah make jeung cacakar sagala kana taneuh. Ari kuring aya ingat aya henteu bawaning kurewas. Teu nyangka ti tadina bakal pikitueun. Atuh kuring samara polah. Ucing teh ku kuring dicokot, dirawu kedua leungeun. Tapi kacida pageuna teh menan beunang ucingna kalah ka awak kuring nu barared. Kuring nyoba ngeureunkeun si Tablo supaya ulah ngagogog bae. Tapi si Tablo teu beunang dicaram. Atuh kuring beuki ripuh. Katambah-tambah sok sieun si Tablo ngaronjang kana awak kuring. Bisa kumaheun teuing ruksakna awak kuring dipake galungan ku ucing jeung anjing. Nyucudna, ucing teh ngabijilkeun anu bau hasem tina beteungna meureun. Bawaning sieuneun ku anjing. Atuh punduk kuring teh jadi kakus ucing. Kutina beakeun akal teu talangke deui ngan gubrag bae kuring ngalabuhkeun maneh kana kotakan anu caian. Ucing teh ari ku cai mah sieuneun. Da buktina terlang bae lumpat mapai galengan ngajugjug ka sisi sawah. Terekel bae ucing teh naek kana tangkal juar. Bari si Tablo teu eureun-eureun ngagogogan. Ari kuring mah olohok bae sarta awak bobolokot ku leutak, ambek nyedek tanaga mideg. Tungtungna kuring balik, ngurek teu tulus. Ayeuna mah ku kuring kapikir lain salah ucing, lain salah anjing, tapi bongan kuring teu pupuguh ucing keur neangan hakaneun hayo sina diheureuyan ku anjing, paingan cekolot ulah sok asa mokaha. Sakitu cenah ieu pamirsa. Ieu yasana Iwan Ruhyat ti Ciranjang. Judul anu saterasna pamirsa nyaeta Dagang Parangko. Eueuh deui nu diarap-arap ku barudak nu diasramakeun mah ngan eta we. Carita pondok alias surat ti kabogoh atawa ti kolot. Mun teu kitu uang saku atanapi wesel ti lembur nu unggal poe sok ditunggu-tunggu teh. Dina hiji poe di asrama, kuring ngayakeun rapat kilat. Maksudna rek ngayakeun pusat pangjualan benda pos. Eta soal kacida pentingna pikeun silih suratan, da meuli ka warung mah teu aya warung nu deukeut, atuh rek ka kantor pos kacida jauhna. Nu kapeto ku para siswa teh nya kuring jadi tukang parangko minangka toko di dituna mah. Kanu boga pausahaan ngajualan parangko, para siswa kabeh nyanggupan yen bakal mere bati tina unggal parangko 5 sen. Ieu janji disaksian ku ketua umum, ketua senat jeung dewan guru pikeun nguatkeun.
Mimitina mah jalan biasa, meuli parangko teh teu make diulik supaya gede batina, tapi lila-lila mah kapikir piuntungan teh. Kuring ayeuna mah tara mealian parangko nu 3 talen atawa 5 ketip, sok eta we nu 5 sen jeung nu saketip. Puguh we harga 5 sen jadi saketip, harga saketip jadi 15 sen. Lain untung, kapan mun rek nyuratan teh kudu make parangko nu 3 talen, prak make nu 5 sen. Meureun kudu meuli 15 siki, nu 15 teh mimitina mah 3 taleneun, nya kapaksa tunduk kana janji kudu mayar tambahan 5 sen tina hiji parangko teh. Ceuk saha teu nikel parangko 3 talen jadi 15 ketip. Sangkan ulah kaciri, kuring sok heuleut-heuleutan metakeun akal kitu teh. Dina saminggu 5 kali eta akal dipraktekeun. Ari alasan meuli parangko nu laleutik cukup ku parangko nu galede can datang di Bandungna. Nepi ka kiwari eta janji teu bisa dirobah. Tamat cenah pamirsa. Ieu yasana Evadna SN Bogor. Judul anu saterasna nyaeta Ama Sabana. Ieu mah cenah-macana baham bari calangap pamirsa. Aduh ieu aya deui nya nu kieu ieu. Asra Asmad barandal Mang Samad babakan Karang bawahan Majalaya. Mang Samad jalma taat kana agama, nyaah kabaraya ka tatangga. Garapanana salawasna kana nyawah. Kalan-kalan dagang barang ka Majalaya, malah aya mawa barang mas sagala, da hargana mahal kalawan gampang mawana. Sababakan Karang mah ngan Mang Samad pangkayana. Sawahna ngaplak ladang dagang. Hayamna rayap tatangkalan segala aya. Hayang dahar barang dahar asal prak ngalampah ngasakan. Basana mamang mah dahar saanak-anak batan jajan ka jalan, hargana mahal barangna. Lah ngadahar jawadah sawadah batan nambahan jag-jag awak kalah asa tambah lapar. Anak Asmad, Asra, saban-saban datang tas balajar, tara maraca palajaranana, kalah alaprak-aprakan, mapai-mapai sawah ngarala hahayaman, ngaralaan sayang manyar, atawa ngaralaan manggah tatangga, sanajan kadaharan nyampak, lantaran barandalna bangkawarah, berantakan saban-saban jam aprak-aprakan, tara ka arah tanagana. Basa Asra sarta Asmad ngarala nangka walanda, Ama Sabana baraya sabraina Mang Samad. Marawa tangga sarta gantar sabab tangkal nangka tayadahanan. Asmad tatanggahan, matana ngawas-ngawas nangka asak, arsa mah rada handap sabab mawa gantar. Mana Asmad nangkana? Tah asaknya sa katara cara cangkangna. Mana asak asal carang cangkangna asaknya nangka saata-ata majar asak. Dasar Asmad mah sarakah taya kahayang lah nyacampah ka anak hayang ngasaan dampal anaha. Asmad arsa papada hayang kawasa ngan saralak brag tangga ragrag ka jalan satapak. Asra nangkarak nakalakay nangka, Asmad ngajapapang tarangna kana kawat darahna ngacai. Bapana datang sarta nanya, nah arsa Asmad ngarala nangka ama, nah canda lahar, nah kalaparan, kapan kadaharan nyampak, hayang dahar, hayang ngabadang prak ngalampah, martabak aya bawa bapa dagang, nangka asal ngala, aya pan natangkalna, manggah aya samangka balatak, nah ngarasa lapar, kalah aprak-aprakan ngarala nangka ama sabana. Ya Allah, nah aya barandal bangkawarah, segala lampahna, ahlak telajakna, salawasnangan matak amarah bapa. Bapanya ka Asmad, ka Asra, dasadayana anak bapa, sepanjang bapa tak-takan, babasaan anak bapa kadada maraban anak, ngajan harga sandang pangan marahal, asana sagala kahayang anak karandapan. Lantarannya ka anak taya papadana, ragamang Mang Samad mayang Asmad sabab tarang naparna.
Arsa mah ngabrag-brag mapai jalan, ngawas-ngawas bapana mayang kakana. Gantawang ama sabana ngawak-wak barandal mang samad, sarta ngamang-ngamang dahan dadap. Maksudna hayang ngalabrak bangsat. Barang datang kana tangkal nangka, nyampak ngan aya tangga, gantar pabalatak berandal namah taya. Lantaran amarah ama, ngadadak kalap, beras ama nyacagan gantar. Ama sabana sama rasa, awak ngadak-ngadak asa paranas, dayak daag kana tangkal nangka. Nah nai taya tangan pangawasa, barang awak na karasa rada jagjag, ama maksa ngarandang cara kadal. Salah angkat kawasna, maksa dahya ngawarah bangsat, kalah kakadalan. Nah aya naas ama sabana. Tamat cenah pamirsa. Ieu yasana Sukinah Mahmud SR Ubrug Cibadak. Sakitu nu tiasa kapihatur pangalaman para mitrana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.